Para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah sanggeusna urang liburan lebaran. Aya nu ka puncak, aya anu ka pantai, aya nu teu ka mamana. Nu jelas urang alhamdulillah bersyukur ka Allah masih dipaparinan kanikmatan sehat walafiat. Mudah-mudahan urang selalu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Biaya lebaran teh lamun urang nuturkeun agama maringan. Nuturkeun agama ringan luar biasa. Lantaran nu disebut lebaran teh urang anu ai awalna puasa. Puasa teh dibagi kana 3 fase. 10 pertama ia adalah menang kasih sayang ti Allah Subhanahu wa taala dina bulan Ramadan. 10 hari kedua ti tanggal 11 sampai 20 itu adalah fase magfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fase katilu 10 hari terakhir ia adalah itkun minan nar, pemerdekaan tina seuneu neraka. Jadi urang betapa luar biasa sanajan beurang teh urang haus, lapar, ditahan ku urang, tapi kan menang kasih sayang, menang ampunan, menang kemerdekaan tina seuneu neraka. Ieu urang bersyukur alhamdulillah sehingga dina poe lebaran urang bener-bener mencurahkeun syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina poe lebaran betapa luar biasa sehingga sanajan awewe nu biasa di jero kamar bae tapi lebah poe lebaran mah teu nanaon kaluar. Teu kudu dibejaan kiai. Emang geus tiwi memehna ge geus di luar bae ieu. Tuh. Geus ku urang teh lebaran teh dipertahankeun ibadah-ibadah. Terus be eta lah anu disebut lebaran. Anu keur bulan puasa urang alhamdulillah tadarus, aya anu tamat sakaasa Quran. Aya anu 2 ieu ke 2 kali, aya anu tamat 3 kali. Tah dina lebaran teh pertahankeun ku urang teh eta lebaran ngaranna. Tuh. Waduh. Mulai waduh. Alhamdulillah kiai ke Ramadan mah alhamdulillah daek tadarus tapi ti lebaran mah ieu kadi can salembar-lembar acan. Ayo. Ieu lebaran teh ya urang terus mempertahankeun komo ningkatkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Takkan murah biaya lebaran ieu mah pan urang nu nyieun mahal biaya lebaran enggeus mah baju ieu teh meuli baju beuh aya nu 3 setel, aya nu 4 setel, masya Allah. Aya anu pamajikan bebejana mah kasalakina ngan ukur 2 setel doang padahal di lamarina 5 setel. Ayo pan kunyana disumputin besi dicarekan ku salaki. Tah lagi eta duitan mang menti mana ngahutang teh nyahueun salakina. Gusti kan mahal tah biaya lebaran geus lah ari masalah baju mah mara alum ieu kuari nu nyieun mahal deui liburan.
baheula aya lebaran liburan. Ieu kan nunyian mahal teh biaya liburan. Masya Allah boga duit saperak 2 perak gede ditenden kunaon pan ieu teh deuk acara ka puncak 3 poe. Masya Allah. Haji ieu atuh kami ge sarua ya teh keur ngumpulkeun bacara kami mah deuk ka pantai. Gusti nu agung otomatis tak eta teh duit anu biasana mah aya budak urang hayu diperset lantaran senanyen bunga aya yatim hayu ku urang teh diperhatikeun ku ari mah ngeupel kabeh kunaon anu mantak ngeupel biaya liburan tah ieu nyieun gua de biaya lebaran titaku saha eta ayo ieu sia lebaran ieu ka pantai titaku saha ji wari mah ka kiai-kiai ki Pudoli ge ka puncak. Ya Allah ya Robbi Gusti nu agung masya Allah anjay. Tah ieu pan ayeuna mahal biaya lebaran teu diparentahkan ku agama. Padahal lamun nuturkeun cara agama atuh ringan hirup teh ya masya Allah. Ayo urang poe lebaran nyokot Quran tadarus bismillahirrahmanirrahim. Wah moal aya moal aya. Laja ayat tetangga nu ye nu datang. Assalamualaikum waalaikumsalam minal aizin ke di kamar can tadarus bae teu boga duit sia pasti. Masya Allah. Ha ieu Wari Gusti nu agung pertahankeun per detik per menit per jam lebaran teh setiap urang ibadah ke Gusti Allah dipertahankeun ku urang itu lebaran ya ayeuna urang teh dina saah ayeuna dina waktu ayeuna dina jam ayeuna urang kumpul di dieu ngararaji tek be ieu ngaranna keur lebaran atawa henteu ngaji mah geus bae di imah salat Allahu akbar bari celak bae naon nu ngecelakna naon Masya Allah tak iya kan lebaran artinya setiap waktu nu dipake ibadah ku urang itu adalah waktu lebaran di mana urang waktu henteu dipake ibadah ka Gusti Allah dipake salat henteu dipake ngarenung henteu dipake ngaji henteu terus bi atuh deuk lebaran poe lebah mana edan Gusti Masya Allah ieu mah lebaran mau jablah ini eta mah kan lain lebaran nu diridhoi ku Gusti Allah lebaran nu diridhoi ku syaiton lebaran tertinggi nama ieu teh urang lebaran di mana akhir hayat urang ieu maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan kata lain maut mawa iman Islam ieu adalah lebaran anu sangat tuh mudah-mudahan be urang akhir hayat ieu mawa iman Islam ieu anu disebut aslina lebaran di jero kuburan urang teh bakal kapanggih ke jeung munkar wa nakir ditanya ku malaikat munkar wa nakir mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir itu nu mampu itu adalah lebaran tangis maningan memperhatikan lebaran nu bakal ya lebaran itu maksudnya ieu teh lebaran urang teh bakal bisa lebaran teh ketika maut di jero kuburan bisa lebaran teh tuh nu malikiran kadinya kan ieu mah mikiran Masya Allah eta be liburan laju pan gara-gara beda lebaran silih hujan dek lebaran pelabah mana coba eta Masya Allah nunjuk si eta kemana tuh geus we urang santai Gusti lantaran kula kan geus ngomong ieu teh bulana bakal di penjara
bulana bakal dipenjara. Pan bisa gitu kiai, pan eta ustad kiai digerog-gerokeun ku lurah, laju dibere sembako, dibere THR amplop, bari diharewos cak ustad cak lurah teh ya Pak Ustad ya, pokoknya kita ini lebarnya hari Sabtu kita mah pakai ruyat. Eta ustad unggut-unggutan belum tata ustad coba dibere bege sareuri luar biasa. Tah berarti kan eta teh ya ieu bulan ieu make mani. Ayo berarti kan eta teh kan make sogokan kan. Iya bakal nengke bulan ditewak KPK. Bulan ditewak KPK bakal. Tah iya masya Allah ulama nu herana iya ustad kiai iya teh dilebah di nyamah eta teh ya dinasehatan ku lurah. Jadi menjelma lurah teh ya jadi kiai. Jadi kiai teh si lurah teh tapi eta si ustad teh jadi omongan ku lurah teh ya iya sami'na wa ata'na. Tah eta ieu mah lain masalah naon ieu kok bisa kos kieu ieu gejala naon maksud kula. Lain urusan masalah perbedaan Jumat jeung Sabtuna nu kamari dibahas masalah nu penting urang meunang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta ieu cara-cara anu membodohkeun diri urang engke bakalna generasi urang. Lamun ku kaula teh diomongkeun bahaya generasi urang ieu teh akan terjadi seperti itu. Maka pertahankeun ideologi keagamaan urang terus luar biasa. Masya Allah mudah-mudahan be urang teh bisa lebaran di jero kuburan. Di jero kuburan mah moal aya liburan tuh lebaran kadituna urang bisa nyebrang di jembatan Sirotol Mustaqim kemudian memasuki gerbang sorga Allah Subhanahu wa ta'ala, gerbang anu sangat luar biasa di surga Allah. Maka lebaran terindah terpuncak di surga urang berjumpa dengan Allah Rabbul Izzah Subhanahu wa ta'ala. Ta ieu lah jang awal lebaran itu nu aslina tuh geus bae ieu mah urang teh jaga kurang sapoe-sapoe tatanan ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh mulai urang di dieu mantak di penghujung kitab biki nyaritakeun kitabul itki ngamerdekakeun. Kitab naon bae dimulai urang nyaritakeun dina kitab Fathul Muin atau kitab-kitab lain nu dihubung-hubungan jeung fikih pasti nyaritakeun hiji rubul ibadah, kemudian rubul muamalah, lajur rubul munakahah, lajur rubul jinayat, terakhir ngomongkeun kitabul itki supaya urang teh diperdekakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala tina berbagai siksaan-siksaan neraka. Amin ya robbal alamin. Kitabul sholah, babu sholah pasti aya. Ayo ngaci ka mana bege babu sholah lantaran dina rubul ibadah bakal nyaritakeun ieu teh babu sholah. Ke dina nyaritakeun sholat pasti bakal nyaritakeun wudu. Geus berarti wudu yang baik itu seperti ajaran Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kumaha sesuai kejeng aturan urang mazhab sapai. Tah wudu takbir mulai Habib Rozako. Thank you.
wudu make cai caina ke bakal dijelaskeun kudu make cai anu mutlak geus berarti eta teh anu tohir mutahhir teu meunang asal cai kumaha lamun wuduna make cai naon cai kalapa kumaha lamun make cai paciringan kumaha lamun make cai laut itu kan dibahas panjang kayak bakalna tentang cai anu bisa dipakai wudu kuari eueuh cai maka solusi kedua di mana eueuh cai kudu make tayamum media tayamumna adalah taneuh sek di mana-mana eueuh cai eueuh kemudian taneuh ge eueuh maka disebut pakidut tohuroen itu berarti geus beus salat tanpa berwudu dan tanpa tayamum geus salatna lihurmatil wakti dur zohor dek wudu eueuh cai dur zohor dek tayamum eueuh taneuh maka geus we urang salat dinya teh ya lihurmatil wakti salat johor terus engke kadituna teh di mana aya cai urang teh salat atawa engke di mana ieu teh geus leluasa deui eta teh engke diiadahan dibalikan deui meunang pahala waktu salat ieu lihurmatil waktina atuh meunang terus jang naon eta manfaatna bila mana urang teh maot teu kudu dikodok deui eta geus cukup tah salatna eta. Masyaallah jago masail. Ayo kan kos kitu. Ngaraji ge dina kitab Fathul Muin kos kitu. Ngaji kitab ieu ke urang teh ieu ke bakalna dikaji eta kos kitu. Di berbagai kitab majab sampai itu bakal kos gitu aya eueuh di Fathul Muin ngajelaskeun bila mana kita di atas pesawat kemudian tidak ada air dan tidak ada tanah geus kajok kapal be aya eueuh ku siapa panggil susu pramugari ayo make susu pramugari disebut dengan dalil eta jok kapal teh asalna ge tina taneuh keneh geus mentakan teu naon kajok pesawat atawa ka pinggir pesawat trek be eta ge kadinya lantaran eta aslina taneuh keneh atuh ku tanggung atuh maningan ka susu pramugari ja eta ge asalna tina taneuh keneh atuh bila perlu geus teu kudu ka susu bidadari mah teu kudu make kuleungeun deui kan geus we langsung beungeutna tempelkeun ka dinya saker naon tayamum tah ieu kan nu jadi permasalahan ustad teh ya ustad kiai ketika dia omong kos kitu unggut-unggutan kiai maksudna naon ieu kiai ya ieu teh ya nyaritakeun babul itki urang geus ngaliwatan bahwa ieu teh babul eta teh ya rubul ibadah eta adalah moal kaluar ti nyaritakeun salat ya kan puasa zakat dan haji engke kadituna rubul muamalah tah ieu nu jadi pertanyaan kaula teh ya kuari teh ieu pan jamaah haji digemblengna kos kitu kos gitu kuari teh ye tah kuari itu jadi pertanyaan deui eta teh apakah pemahaman lokal apakah ieu teh geus ketentuan negara gitu kan pemahaman lokal teh hanya di daerah-daerah tertentu atau hanya ustad-ustad tertentu anu nyaritakeun kos kituna apakah ieu teh memang geus keputusan negara nah andai kata sebuah keputusan negara kudu kos kitu be laju urang henteu apakah eta ngalanggar ulul amri ayo sia ulah kana urusan puasa jeung lebaran be atuh ngomongkeun kan lain masalah tuh ayo kan lain ge masalahna teh
tak ieu kan kuari karar itu masalahna. Mulai cak nu itu teh ya ge eta mah Kiai can kakobreh ku sia kitabna. Pan eta hayang nyoekeun sungut pan eta teh. Segala can kakobreh. Resi mah biasa ngobrehan rangda cing. Tuh ulah dicampur atuh pemahaman-pemahaman urang mah mazhab sapai ulah nyieun riweuh. Tuh lajenakan ribut antara ustad nu mempertahankeun cara seperti itu kejeng ustad anu tetap mempertahankeun kanyahona dina kitab Fathul Muin, dina kitab-kitab anu lain jahing memanggihna sakitu doang. Itu ngamuk luar biasa ribut bae. Tah ieu lah permasalahan. Tuh can dek urang ngaji dina kitab nu mana bae ngomongkeun awewe ditolak hiji jadi hiji, ditolak dua jadi dua, ditolak sakaligus tilu atuh jadi tilu. Prak bae kunaon kuari aya anu ngomongkeun sakaligus tolak tilu teh jatona hiji bae. Datang tah si awewe teh ka kaula atawa ka ustad ka kiai nu lain teh jatuh tilu nyana ngomong kata Kiai Supendi mah eueuh Kiai Supendina kata Kiai Supendi mah boleh teh bepan eta ribut belajona mah Kiai Habib Rozak jeung Kiai Supendi tah ieu nu jadi permasalahan standarna naon. Tak ieu nyeun ngaributkeun teh salah jeung teh ieu tah eta lah kudu ongkoh urang teh ngaji geus mangakar ti zaman kolot urang ieu lah nu dikaji ku urang kuari teu karasa dirubah ideologi teh ya ieu lah nu nyieun fitnah di lingkungan masyarakat. Nu nyieun fitnah di lingkungan masyarakat. Teuk bae ge urang ngaji teuk di mana eta teh salat teh wajib terus di mana aya nu teu salat pemerintah kudu turun tangan, RT turun tangan, RW turun tangan supaya eta teh negor ka nu teu salat. Di mana aya nu teu puasa turun tangan, RT turun tangan, RW turun tangan, lurah turun tangan. Pan ieu mah nu salat teh RW RT teh lurah teu turun tangan geus ulah ngomongkeun camat ka luhur. Nu handap teh heulanan. Nu puasa teh ieu nu teu puasa kan cicing bae tapi coba jajal urusan zakat RT RW turun tangan jeung lurah. Ada opo iki? Kok hanya pedulina zakat doang, ari salat teu peduli, ari puasa teu peduli, ari giliran be urusan zakat masyaallah eta RT jeung RW rencang luar biasa dikumpulkeun di imah lurah geus datang ka imah lurah kan eta teh aya sababaraha ustad digerokeun hayo emang aing teh nyaho kos kitu masyaallah dengan dalikan peduli oke ya peduli keagamaan ulah zakat doang atuh siapa hari sholat teu peduli hari puasa teu peduli hari giliran zakat peduli berjing satahun sekali tinggal pertanyaan ada opo iki ya Allah mulai pantesan bahasa orang kulon teh kamari aya meureun atuh kunaon ka babawa ku kos kitu eta teh giliran aya nu kos kitu aya meureun engke bakalna puasa ge kitu asal beda be aya meureun engke lebaran ge kos kitu ge tanya ge aya meureun ya Allah ya Robbi coba yuk orang teh supaya orang kembali maksudna teh kembali orang pakai aturan ieu teh para ulama anu geus ngajelaskeun anu geus dijelaskeun dina kitab-kitab eta bae golna maksudna teh ieu masyaallah apakah ieu kitab teh kuari geus kadaluarsa laju geus kudu diganti ta eta teh kitab hayo nu kamari kokola dicaritakeun teh ya
di mana aya jelema neuleuh bulan oke laju laporan teu ditarima ku pemerintah teh maka nu neuleuh mah yajibu saumu nyana wajib puasa lamun dina ujung yajibul fitru nyana wajib buka terus lah eta teh ya tatanggana percaya waman yusodikuhu jeung jelema nu ngabenerkeun wajib bae puasa wajib bae engke lebaran walaupun teu akur engke jeung pamajikanna lantaran pamajikanna mah penting ieu teu percaya tek beta geus saimah berarti bakal aya perbedaan puasa saimah aya perbedaan lebaran eueuh masalah di ditu na ge nu eta mah yajibu saumu waman sodaqohu tek be apa eta kudu diganti ta bahasa Syekh Nawawi teh wahazal mas'alah hadhil masalah golatun paswabu kieu modar sia kawalat ku Syekh Nawawi sia teh lain kitu kan. Masya Allah pan eta geus dijelaskeun ku Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dijelaskeun ku Syekh Imam Zainuddin Al-Malebari geus dijelaskeun di berbagai kitab tapi seperti itu urang ngeunaheun tah geus endek nyekelan nu mana bae urang ibadah make hukum Allah make dalil ulah make aya meureun tanu kukula dikritik teh lain perbedaan lain permasalahan perbedaan lain permasalahan eta dalil bagus luar biasa nu ulah saha teh tak ulah make dalil aya meureun kada angkel tanu eta na doang kalau ieu masyaallah maksudna ieu engke generasi urang kahandapna kumaha sakitu permasalahan oke di permasalahan orang menghelanan iya ke generasi iya pembodohan nu sangat luar biasa tuh Gusti nu agung tah eta rubul ibadah moal nyaritakeun tentang moal kaluar tina nyaritakeun tentang salat moal kaluar tina nyaritakeun tentang puasa geus di mana nyaritakeun tentang salat atuh geus pasti santri mah atuh geus nyararahoun jasa tentang cai mana anu bisa dipake jeung cai mana anu teu bisa dipake atuh geus nyararahoun lah cara takbir anu rapi seperti kumaha ruku anu rapi seperti kumaha geus bakal nyahoun cara ma ieu ge sunahna nunjuk paleba maca asyhadu alla ilaha illallah anu tatarina mata neuleuna kanggoan sujud lebah di jama gilerkeun kana leungeun tek bekana curug set be eta teh geus nyahoun santri mah maka ketika Habib Rojak ieu teh curugna kikian ada opo iki mungkin karitana aya meureun ngaji ieu butuhna ngaji teh kieu ya Allah atuh engke ka dituna teh beres nyaritakeun salat nyaritakeun puasa beuh masyaallah atuh geus jelas-jelasan eta teh bakalna teh ya faslun nyaritakeun saum qoblal ijma teh ya dicaritakeun bahwa eta teh ya ngesahru Ramadan jeung ledan-ledan ayat-ayat nu lain-lain dijelaskeun teh be masyaallah kunaon lantaran ulah sampai ieu ngahartikeun hadis junjunan jeung ayat-ayat Al-Qur'anul Karim make polo urang polonya polo make polo urang anu tanpa ieu teh didukung dengan ilmiah kudu memahami sekian eta teh pan ilmu tah hartina kudu geus datang kana mujtahidul mutlak jadi nu otakna lain teu pernah memikirkeun kumaha carana berbisnis nu otakna teu pernah berpikir ieu teh kumaha ngelola naon euy ngelola naon coba Masya Allah jadi teu pernah berpikir
kiai teh otakna kumaha cara ngelola limbah, kumaha cara ngelola tambang, kumaha carana menang keuntungan tina zakat. Kan zakat teh bae kan. Nu otakna tidak pernah berpikir tentang itu, nu nyaan be bener-bener ieu teh ya melalui disiplin ilmu anu sangat luar biasa sehingga dirina geus datang kana mujtahidul mutlak tuh sakelas eta teh Imam Nawawi, tuh sakelas eta teh Imam Syafi'i, tuh sakelas Imam Maliki dan Imam Hanafi dan lain-lain mujtahidul mutlak. Adapun di bawah eta komo kos otak urang mah anu tukang neulean HP. Ayo ndek notor langsung kena Al-Quranul Karim, notor langsung kena hadis, bakal karampid man pasarol Quran wal hadis biroyi make otak sorangan fal yatabawa mak adahu minan nar, ngampar di neraka bakal ngampar di neraka. Kunaon bahaya, kena lain bahaya deh buhaya. Masya Allah, kan eta mah kan ayat teu bisa langsung secara global kayak aya mustasnayat geus berarti nu kudu nuturkeun kana ulul amrina walau pasikon sanajan pasek, ulul amrina walau imroatan bahkan kadituna walau kapiroh. Nu kos kumaha nu kudu nuturkeun kana ulul amri, ulah main talajang be ayat eta ngrebek sia di neraka bakal ji ayo deh kumaha. Sakelas Imam Nawawi ahli tarjih bae di dieu deuk ngomongkeun kitabul iti, ieu ngomongkeun wa asluhu qoblal ijma qauluhu ta'ala pakku raqabatin. Masya Allah, wa asluhu asalna qoblal ijma samemeh ijmaul ummah. Geus berarti orang teh harus berbicara melalui ijma ulama, ijmaul ummah, melalui majahib, ieu majab Hanafi kieu, majab Syafi'i kieu. Geus urang mah mayoritas majab Syafi'i make aturan majab Syafi'i. Ulah sampai kontradiksi permasalahan teh. Tah, jadi geus langsung ulah teh ta ieu sagede Imam Nawawi ahli tarjih ngomongkeun qoblal ijma teh paku raqabah teu langsung notorkan Al-Qur'anul Karim. Teu langsung notorkan Al-Qur'anul Karim babah. Ari ieu Habib Rozako langsung begadaliran karena Al-Qur'anul Karim brebet be make otak sorangan atuh diseungseurikeun ceng edan ulah sagede ayat Al-Qur'an, ulah sagede hadis Nabi. Hei koedah bae koedah arido umul ahkam make batasan arido umul ahkam. Hayu ridho teh ieu teh bapak moyang daripada hukum geus be. Kenaon eta Habib Rozak keurnya eta kenaon eta Haji Pendi keur nyekel susu Maimunah raos si eta pan teu meunang eta teh jinyanana ridhoeun jeung ikhlas cek koedah ge arido umul ahkam boloon atuh pake batasan sakitu koedah majhab bae pake batasan tuh si eta kunaon heuy andahan paduduaan be geus jadi adat di lembur ieu mah di mana bobogohan teh malah mah kudu diasaan heula. Ih cakna mah sayur asem meureun kudu diasaan heula pan kitu geus jadi adat di lembur ieu mah pan cakoedah ge al adat muhakamah arisia. Koedah besa gede koedah make batasan atau komo ayat Al-Qur'anul Karim komo hadis Kangjeng Rasul matakan ulah make polo ngahartikeun ulul amri, ulah make polo ngahartikeun eta teh tentang sumu biruyatihi waqtiru biruyatihi make majhab atuh make kaul ulama atuh dinya geus aya aturan-aturan anak mantak nu jelas mengaji ieu teh
Masya Allah hayo rubul ibadah engke naik karena rubul muamalah. Dina rubul muamalah lantaran urang teh hirup butuh dahar jaeta teh iroh ngahiji jeung jasad teh buku butuh nutrisi geus dirinya dititah ku Gusti Allah nyaran barangna anu halal nu di daharna geus lamun tani cara bertani nu kumaha nu halal mun dagang cara dagang nu kumaha anu halal lamun ieu teh aya akad gade nu mana anu halal maka dina rubul muamalah dijelaskeun babul bae babur rohni babul eta teh berbagai eta teh cara muamalah kan aya di dieu tuh kuari salat geus bisa laju sanggeusna urang ibadah kajang harian teh geus bisa kemudian usaha kuari geus bisa geus boga duit berarti ya sanggeusna boga duit berarti kan hayang nikah eta teh maka ayalah babul rubul munakah tuh cara ieu teh nikah teh saperti kumaha anu diridoan ku Allah Subhanahu wa taala. Engke cara akadna saperti kumaha. Lamun aya ieu teh awewe geus hubungan kemudian hamil sanajan kakarak sabulan hamilna teh geus jelas eta teh ti luar nikah. Kemudian digerebeg laju ditikahkeun eta kaasupkeun kana anak apalagi geus engke dina mana-mana lahir anakna apa eta bisa henteu diwalian ku nu jadi bapakna tah eta kan aya dina kitab geus teu kudu hese sabenerna mah tinggal neuleuan doang oh ari eta mah geus jelas zinah berarti sanajan kakarak sabulan mulai aya timbul pikiran nu ngaji nageh bari HS neuleuh kitab tilok ngan ngajina bari HS cenah doang heuy ari encan ditiup roh mah masih kaasupkeun keneh eta di bawah 4 bulan eta mah ari si aing hanyoekeun sungut bae sedangkan pan disebut lagi ustad tokoh laju napan eta teh keukeuh luar biasa lantaran aing mah geus diustadkeun ngaji henteu nanya henteu geus pokona mah aing mah ustad bae mencak aing kos kitu pan eta sangke jasa ustadna deui teh ieu nu ribetna teh ngahareupan ustad sangke ngaji nanya can jelas baheulana teh laju di imahna teh daekeun ngaji wengsi bae nu aya embung aing besi turun ustadna aing kudu ngaji ka kiai eta mah embung aing besi rendah ka ustadan aing laju sangke deres bener mah sangke ge salah deui. Masya Allah pada iya nujian ribet kos gitu tuh laju engke solusina kumaha atuh mantakan ngaji ge al hakim eta teh waliyuman la wa eta teh waliyalah hakim adalah wali na awewe nu teu boga wali geus berarti di mana eta anak jinah teh ngaranna teu nganisbat kana jadi bapakna berarti teu boga wali atuh lumpatkeun kana hakim. Waduh, atupan ka hakim aku ari mah kudu aya meureun. Eta jin panyakit aya meureun. Atuh maka agama tidak mempersulit luar biasa. Datang ka imah Kiai Pudoli. Nyen muhakam Pak Kiai Pudoli, saya mau bikin muhakam sama Pak Kiai. Tolong tikahkan saya kepada laki-laki ini yang bernama Joni. Itu tinggal gitu doang. Terus bengke ka ditu nake ngomong deui pamuhakam beres, carak ditikahkeun. Eta muhakam teh ngaranna hakim darurat, kos kitu ngaranna. Meunang. Aya Pak Kiai Pudoli ge ngomongna aya meureun. Ribet deui bae. Ya Allah. Gusti nu agung masya Allah atuh tinggal kana saukah teh kokolot lembur
betapa mempermudahna agama teh ngamudahkeun sangat luar biasa. Teu teu sulit teh naon. Hakim darurat teh, hakim darurat lain dina urusan pertikahan bae. Termasuk eta teh ya ceurik be awewe kunaon. Duh, masyaallah. Habis manis sepah dibuang. Gusti nu agung kunaon. Kula geus datang ka sarepa awak teh susu kunyana geus dikenyotan kabeh geus dikarenyotan datang ka sepa laju ku aninyana mengeunah bae laur bae indi teu pugu ditinggalkeun eta awewe teh tuh sedengkeun kan encan dicerai indit bae otomatis eueuh kabar eueuh berita atawa sanajan aya kabar ge geus eueuh kieu kitu. Tidak ada napakah batin dan tidak ada napakah johir. Waduh. Tuh, dek ditinggalkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ge atau tetap kan teu bisa. Ieu teh ya ditikah ku sasaha. Ya kan? Berat luar biasa. Tidak memberatkan agama teu kunaon. Datang bae ka hakim ieu teh rapa minta eta teh dipirak, dipasah, dibubarkan. Bapak Hakim yang terhormat, saya melapor suami saya yang bernama Habib Rozak kagak tanggung jawab. Setelahnya badan saya habis dikenyotin, dia pergi dengan begitu saja. Tinggal gitu doang kan? Masya Allah. Waduh, atuh hese ka hakim teh kunaon nu mantak hese lantaran waktu keur nikahna di bawah tangan, di bawah meja. Jadi berarti kan eueuh surat pertikahan atau hese kan ngalapor ka hakim mun eueuh surat nikah mah. Atuh tinggal kaki pudoli deui. Bapak Kiai Pudoli, ada apa? Saya mau membuat muhakam sama Pak Kiai. Tolong bubarkan pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Rozak karena tidak bertanggung jawab, tidak ada napakah batin dan tidak ada napakah johir. Tah ya, ke kaditu na diputus ku Kiai Pudoli hari ini tertanggal 1 Januari bulan anu teh tinggal ngagorokeun be saksi geus mulai menghitung idah teh ti lebadinya. Duh Kiai hese kunaon sarua Ki Pudoli geus kena virus kunaon eta kudu make aya meureun. Tinggal datang ke saukah teh ya. Iya adalah kokolot lembur. Didinya ternyata lebih parah kokolot lembur ke. Apakah buntu agama? Tidak. Sang istri bisa membubarkan pribadi. Panggil tetangga, panggil didinya tetek be saksian kusianya kunaon. Lantaran kula teges ditinggalkan ku salaki kula eueuh kabar eueuh berita saksikeun bahwa kula ngabubarkeun pertikahan kaula jeung salaki kula detik ayeuna. Bisa hitung didinya. Ida bisa pertikahan agama nyeun gampang nu penting ngaji. Ieu nu hese ge ngaji. Masya Allah kayak kan nu teu ngaji atau nu ngajina sapotong-sapotong atau nu ngajina teh bari hees laju datang ka imahna teh pan laju jadi ustad praktek jadi ustadna sangke eta nu nyeun riben. Ayo sia Masya Allah aya bahasa sangke ye Gusti dah ustad sangke ye ustad sangke Masya Allah aya meureun. Gusti betapa indahna agama naon nu nyeun sulit eueuh nu nyeun sulit eueuh. Ya Allah atuh urangna bae nu nyeun sulit urang Gusti nu agung. Ayo balik deui ge ngomong teh ku nyeun ku mudah-mudahna ye ku mudah-mudahna
saksi eta teh kudu dua bari kejeng ulah anu pasek tapi kuringan-ringana masalah bulan mah sanajan sorangan geh dicukupkeun saksi cukup ku saurang doang hanya dina ru'yatul hilal kunan ku masalah teh ringan jasa malah mah walau pasikon tukang mabok nu neuleuna ge meunang malah mah cak sariwayat mah walau imro'atan sanajan awewe ngalapor kemudian diterima masalah kunaon ku mudah-mudahna ku gampang-gampangna kunaon ieu teh kok datang ka sulit amat sia nu nyeun sulit kunaon aya meureun teh ieu coba leungitkeun aya meureunna di mana permasalahan ulah aya meureun moal sulit ka hakim teh sulit ka kiai pudoli ge teh sulit ka mamana ge teh sulit kieu mah ieu nu nyeun sulit eta na aya meureun. Masya Allah lah kurang mah puyang laju ndek ngondang be kaki pudoli terus bisa datang ke maki pudoli tek be ya nggak apa-apa tapi ayam meureun eta kan nunyeun ribetna kiai kuari ayam meureun Masya Allah malah kiai caki pudoli teh kiai ya kiai geus aya ieu geus dibuleudan tapi ari bisa wani ngageser mah masalah. Islah 5 selop memakai 5 selop jangan ngageserkeun doang uang menggeser Masya Allah eta kiai datang ka dinya parah luar biasa aya meureun tak ieu engke bakalna teh aya pasukan malaikat jabaniyah anak buah malaikat eta teh malih bakal nyeredan nu mana bae dek pejabat dek kiai dek jelema biasa anu selalu urusana aya meureun diseret bakal tuh Masya Allah kayak kadituna hukum jinayat jelema geus duit geus boga pamajikan geus boga perusahaan geus loba luar biasa kadituna hayang pahebat-hebat hayang pagagah-gagah mantakan wani kadituna silih bacok wani silih bunuh bahkan kadieuna mah beuh dordar make geus lain telu rudal make rudal tah eta teh aya aturan hukum tina agama Masya Allah terjadi perang umat Islam ngalawan Amerika tembak ku Kipudoli deded kadinya tek be aya awewe urang Amerika ditewak ku Kipudoli jadi eta teh boyongan gonimah asupna ya maka ku panglima Rozak itu dapat tawanan yang dapat Kipudoli udah buat Kipudoli saja berarti kan jadinya amat laju asup Islam eta amat teh dipake ku Kipudoli halal je kiai maningan perang kos kitu mah kunaon kula mandek newakan eta be nu dipager sia deui aya bae tah ieu ayana amat ayana abid menang hasil rampasan perang kemudian tawanan-tawanan nu lalaki bakal jadi abid nu awewe bakal jadi amat engke si abid jeung amat itu bisa diperjualbelikan di pasar-pasar dan sebagainya engke anakna ge bakal jadi abid amat deui bisa diperjualbelikeun tah sehingga terjadilah budaya perabidan peramatan teh ribuan tahun maka datanglah sang Nabi junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat derajat manusia untuk menghilangkan perbudakan anu sangat luar biasa ngamerdekakeun ayat teh abid ngamerdekakeun amat Masya Allah dibere pahala anu sangat luar biasa ayyumamriin muslimin a'taqallahu ta'ala imro'an musliman kana pakakuhu eta teh minan nar fikakuhu minan nar sahabae
anu boga abid atawa amat diperdekakeun ku Haji Pudoli boga abid laju abidna diperdekakeun ieu haram awak Ki Pudoli asup ka neraka. Masya Allah, betapa luar biasa sang Nabi. Maka lain saeutik para sahabat anu ngamerdekakeun abid, ngamerdekakeun amat. Tah, wari kumaha lamun ngamerdekakeun innama yasihu min mutlaqit tasarruf wallahu a'lam bishawab.